Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bunda Nur di kelas B hiji. Ayeuna Bunda Nur bade nerangkeun anggota tubuh. Naon wae nya nu aya dina anggota tubuh urang. Cobi urang sebatan hiji-hijinya. Di luhur aya rambut. Salajengna aya mastaka. Dina mastaka aya halis, aya soca, aya pangambung, aya lambai, aya oge kuping. Teras kahandapna aya tikoro. Nah, salajengna aya dada, aya panangan. Nah, dina panangan aya ramo atanapi rema. Nah, aya rema-remana aya sabaraha? Aya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, salajengna kahandap aya dada. Di bawah dada, di handapeun dada aya patuangan. Salajengna aya imbit. Aya oge paha, aya bitis sareng aya dampal sampean atanapi sampean. Nah, ieu sadayana nyaeta anggota tubuh urang anu kedah dijaga. Nah, Bunda gaduh lagu Salira Abdi. Siapnya dangukeun. Abdi nyaeta abdi, abdi mung aya hiji. Abdi nyaeta abdi, henteu aya anu sami. Tingawitan rambut dugi ka sampean, sadayana benten, sadayana henteu sami. Ta eta diri urang pribadi nyaeta anggota tubuh. Sadayana anggota tubuh ciptaan Allah, sadayana diciptakeun henteu sami. Pasti aya bentenna. Nah, anak-anak panginten mung sakitu keterangan ti Bunda nyaeta tentang anggota tubuh dina bahasa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.